Mas kenal ayah kopian juga teh. Repot, Mas, jeung naon eta? Amplop loba pisan. di undangan, Nyenang di mana amplopna? nanti toko papi. Nu di kidul, nu di Blok Minggu. Alah. Emang aya? Aya, jangankan amplop, eusin oge aya. Bisa transfer, bisa narik tunai. Nu penting saldo aya. Ih, maksud uing mah emang aya duitna maneh eta meuli amplop mana loba pisan. Iya gimana nganjok? Yarnen, Edan. Kana sedeng ngekeun. lieur pot. Boga nu hajatan. Emang maneh kaundang kabeh kudu boga hajatna. Hanteu. Ya terus nah tuh ya. Lieur rek parasmanan ka nu mana heula. Heula. Curiga aing. Tuh ya, lagi katebak kosong isinya teh. Ih, ieu aran William di tiga orang Eropa kabulusan maneh mah. Kerja mah nu penting seubeuh pot. Kumaha bener nawe mes lah. Kumaha benerna sih kumaha benerna. Kopi aing saat. Keur kieu mah nu penting seubeuh mes. Edan. Kopi beak, gelas pepes. Awas mana kecepot. Iya nya. Kopi teh deui. Ini kudu balanja di bae na. Balanja lah. Kopi mah. Kopi hidung. Kopi hidung hiji, amplop opat. Kopi hidung hiji, amplop opat. Itu saha deui. Lundang lindeng di hareupeun lima aing.
Mawarit pisan. Nah, Amang udah gua landa. Dit, samperkeun jelema itu. Tanya, neangan saha? Mun neangan Mang Gomez, tuduhkeun ka Imah Mang Cepot. Nah, naon dia memeli es gengan parat ka di koro? Ini di teman deh. Nah, iya benar, parat ka beuteung. Neangan saha, Mang? Ceng, ini yang Mang Gomez. Apa Mang Gomez nih, Ceng? Apal, Mang? Imah Mang Gomez mahain di bah dia, Imah Mang Gomez mah di bah kidul di ditu. Ayo, Ceng, antar ke Mang Gomez. Teu bisa, Mang. Sibuk ere ka warung. Jadi kasihan yang jajan ya. Urang ge boga 2.000, Mang. Aduh, ya. Tambahin dia, Ceng. Mangga sayo. Si Jai. Adik memang itu tiap di bawah. Iya, Bu, mina, Ceng. Nya. Mang, Mang. Ayo nu neangan, Bisa. buka. Ayo nona. Iya, ya kiriman, ah. Bisa ha. Duka teh apa? Da kayak namina di pensi nameren. Itu. Mohon orang oge teh percaya ada dinya boga pens teh. Nya, tos atuh, ah. Nya, mangga. Tuh AA Gomez dari yang selalu setia nonton Sah Media TV. Iya pakai telepon kiriman jeung si Gomez. Nah si Madit dituduh kena ka aingnya. Gimana? Oke lah, jangan nulis si Madit nak, puguh kan? Yes, dari teh. Oh, eta orangnya. Mun arit tadi nu si Alo. Berarti memang tadi teh teu mawa arit. Hanas aing kasieuna. Ari memang tadi teh arek nanya. Iki penasaran bae. Tanyakeun ka si Madit, da tadi teh jeung si Madit. Dit, Hei, dis. Iya pakai telepon kiriman dengan Mang Gomez nah di Mang Cepot kan? ajak Mang Gomez na teh tadi ka Mang Cepot kan? Oh. Naonnya? Buka wae bareng yuk. Coklat ya? Embuk. Nya keur ngakanon, pot, Dit. Beringakan coklat mes.
Nya coklat bisa. Ti mamang tadi nu dituduhkeun ku maneh ka uing teh. Pan maneh teh si Madit lain ya, Dit. Oh, memang tadi teh ngirim hakaneun. Heeh. Ya. Kare bungkus nawa ya ieu mah. Buah dan kerisuk ngabeakeun kopi ya yang ngabeakeun hakaneun. Keur kieu mah nu penting seueuh mes. Geus garede garelut wae. Mendingan enceng. Beteng sabah duit wata kapusing eueuh. Aduh, Mas, mana nang gorai? Ante dah, maksudna mari kasih cepot. Wah, aja sih Omron. Nantinya an. Kok bener lu? Nanti. Tunggu lu. Tunggu lu. Pemirsa, dari cerita ini silakan ambil sisi yang positifnya dan janganlah ditiru yang negatifnya. Mengerti? Ai maneh wala anda geus datang deui ngiluan film. Apa dong, Sek?